Ladies and gentlemen, welcome. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du. Wa qad qala azza wa jalla fi kitabihil a'la, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sasarengan muji tasyakur ka Allah Al-Maha Ghafur. Di kalimatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Urang haturkeun sholawat beriring salam ka baginda alam di kalimatis sholati ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin wal muhtaramin, para alimil ulama, para masyayikh, para asatir, para guru, para kesepuhan anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun. Wabil khusus teristimewa ka guru-guru urang sadaya al-mukarram Ustaz Subarta, al-mukarram Ustaz Abdul Malik, Mukarram, Ustaz Heri, Ustaz Nawawi. Urang Pandeglang itu saya lupa. Ustaz Nawawi Pari. Iya mang urang Panimbang belah Jerona. Pari Ustaz Pasar Pari. Anu sami-sami kusim abdi dihormati oge dimuliakeun hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang teraskeun kana pangaosan urang sadaya anu kamari jadi sabab hiji jalema eta daek salat wajib penting aya dua perkara. Hiji kudu dilakonan secara zahir amaliyah ibadah urang kalakuan. Anu opat deui kudu dilakonan secara batin hate urang. Maka wengi ayeuna urang nyaritakeun tentang opat perkara alasan jelema daekan kana salat tahajud, kana salat penting qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma asbabul batinati, lan anapun utawi pirang-pirang sabab batin. Fa awwaluha, maka utawi kawitane asbabul batina salamatul qalbi, iku salamate hate minal huqudi, nyatane saking unak-unak ala hadi minas sabilaini, saking wong kang sawiji minal muslimina, setengah saking wong kang
minal bud'i lan saking bid'ah, wa fuduli humumi dunya lan pirang-pirang lelewih, pirang-pirang kamang mangane dunya, fal mustaghriqu maka utawi wong kang ngeprih tenggelam fil hammi ing dalem mang-mang bitadbiri dunya kalawan urusane dunya, la yatayassaru lahul qiyamu iku ora narima gampang lahu kadue si mustawrik al qiyamu apa ibadah penting, wa ing qoma lan lamun wis udang ya si mustawrik ibadah, fala yatafakkaru maka ora nana bakal tafakur ya si mustawrik fi sholatihi dalam sholat si mustawrik, illa fi muhimmatihi angin ing dalam nan muhimmah kepentingane si mustawrik, wala yujawilu lan ora yujawilu nan sewu di sewu di mana wala yujawilu fi laman 34 wala yujawilu lan ora bakal ngider sibuk ya si mustawrik angin ing dalam pirang-pirang kawaswasane si mustawrik, wa min fawafi mislihi lan ing dalam misale waswas yuqalu dan basangkan apa lafal wa anta idza staiqalta fana imun aidon hale utawi sira idza staiqalta fana imun aidon iku tatkala ngepri melek sira fana imun maka iku dadi wong kang turu aidon kalawan maning asani dan kaping done ila akhir halah nyoretnya. Para dulur sadaya, ieu hiji alasan Haqi An-Nazili dina akhir kalimat dina bab anu ieu anu ditafsiran kumanehna difahaman kumanehna bahwa dua perkara jelema eta sangheuk kudang ti peuting. Lamun jelema hayang rajin ibadah peuting kudu ngalakonan dua perkara, hiji perkara aya opat macem anu kudu dilakonan secara zahir, anu kaduana opat perkara deui anu wajib jeung kudu dilakonan secara batin. Pikeun naon tujuanna? Pikeun ningkatkeun iman hiji jelema di tengah peuting nek manggihan subuh teh, serta ngahapus kana perintikadan setan anu ditiupkeun kana hiji jalmi anu keur sare. Di awal teh orang bahwa setan eta niupkeun hiji saja, niupkeun hiji perintikadan anu indah, anu kaharti ku akal sahingga iman eta supaya ulah nancep dina hate urang. Maka salah sahiji ngarusak kana omongan jeung godaan setan eta ku salat tengah peuting. Minimal udang eta urang ngahareup kiblat, diuk ngahareup kiblat, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, minimal anu pang maretek nah udang ti peuting eta kitu doang. Lamun aya nu leuwih maretek ti dinya naon buat disebutna lain maretek ti naon buat pang ulah kitu nya pang sebulna belah ditu sebulna pikeun ningkatkeun iman. Kami kamari carita tentang iman jeung saemaya bahwa asal iman eta tina naon ya. Maka aya dina hiji hadis Rasulullah di tengah-tengah hadisna Rasul nerangkeun wa asluhu jeung asalna iman eta nyaeta syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hiji syahadat, anu kaduana iqamus shalah ngadirikeun salat, zakat, puasa, haji, 5 perkara tina rukun Islam teh eta pondasi jeung awalna iman bisa nempel dina hate serta nguatkeun hate eta kudu ngalakonan 5 perkara eta. Maka ceuk Rasul lamun kurang tina 5 perkara eta salah sahijina anu henteu dilakonan ku hiji jelema, maka iman eta teu sampurna. Lamun encan ngalakonan 5 perkara anu tos dicaritakeun ku Rasulullah eta. Itu mudah-mudahan urang sadaya bisa ngalakonan kalima-limana anu dicaritakeun ku Rasulullah supaya iman urang ieu rada kuat gitu.
rada hilanan bae karena kuat itu pokoknya nguatkeun iman nauhidkeun pangeran. Ingat karena cariosan Tuhan saya teh apa? Wahidil haqqa azza wa jalla hatta la yasqafi qalbika minal khalqi dzirrahtu. Maka nauhidkeun pangeran mah di mana hiji jalma eta ngabogaan hate geus teu mikiran nanang di jero hatena iwal di Allah eta kakarang jalma asup kana ranah tauhid wa. Karang asup muwahhidin kasebut muwahhidin dong. Urang macam kaitu. Atuh can urang mah tak gerada nambaheun lumayan. Iya kakarak urang mun angin teh liwir. Liwiran gitu lah. Sedang bae. Datang angin tai mapan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma asbabul batina, sabab anu kudu dilakonan ku urang secara batin. Sababiyah jalema anu daekan salat zikir inget ka Allah tengah peuting. Hudang manehna sanajan teu salat-salat acan ge semisal cacahan-cacahan nu bener teu hudang sare main Free Fire pasti juga main game, main gapleh di main saja bana ulah. Kumaha mun hayang kitu tengah peutingna hiji salamatul qalbi minal hukdi ala ahadim minal muslimina. Hiji salametna hate, benerna hate dina perkara hukud ngunek-ngunek dina hatena. Geus dibahas ku saeueut ya hukud eta nya. Hukud eta kumaha? Bahkan hadis tanan laisal mukminu teh teu disebut iman, teu disebut jalma mukmin lamun teu sampurna imanna lamun eta jalma masih keneh boga unek-unek dina hatena. Leusi juhedi si eta. Maka encan eta, encan. Maka moal eta jalma sangheut bae lamun masih boga keneh rarasaan, masih boga keneh hate anu samodel kitu. Tina hate doang. Komo sampai betus mah. Ngomongkeun sagala kana batur ka dieu dia. Nyaho dia, teu dia. Si itu mah gitu ngucap dina hati atuh komo tam. Kitu geus betus sagala, geus ngajak ngomong sagala, ngobrol sagala. Maka perkara anu samodel kitu eta nyieun sangheuk hudang ti peuting dek salat. Hudang ngan hudangna doang, kacai doang, SD bae. Hudang ngan hudangna doang, neuleuh HP, neuleuh WA, ngabales WA, SD bae. Hudang-hudangna bae, neuleuh kejo kosong SD bae. Hudang-hudangna bae nyeduh mie geus nyeduh mie mah SD bae atawa ngopi. Kitu doang tah. Lamun urang masih keneh ngabogaan sifat hukud, maka pantes aing manggunaeun cenah ieu. Heureun deung-deungeun mah cenah daekan rajin ti peuting salatna mentang-mentang nan ku Allah ini kitu deui lain ku Allah bae aya sababiah napikeun urang. Urang butuh sabab heulanan. Kudu urang butuh sabab. Salah sahiji sababna urang teu daek salat ti peuting zikir ti peuting doang deung-deungeun eta kulantaran hate urang can bisa jeung can bener doang deung-deungeun. Jadi karena jalema anu daekan rajin salat ti peuting, cacahan tentang pangeran ti peuting eta kudu dihargaan ku urang bahwa batur mah geus bisa kitu. Urang mah hudang ti peuting nangan ngome HP, urang mah hudang ti peuting nangan ngadon ngopi, urang mah hudang ti peuting nangan ngadon bae kitu. Perkara-perkara anu teu manfaat. Maka kudu dihargaan eta minimal jalma anu ngomongkeun pangeran inget ka pangeran atawa cicing memang tapi hatena ngundek bae. Terus bae nyintreng bae kitu ka pangeran. Tafakur manehna ka pangeran. Ieu mikir kitu dianter ku naon bae anu dideuleu ku manehna anu dirarasa ku manehna pikeun nganter manehna ka pangeran kudu dihargaan eta jalma nu kitu. Lamun ngaudah-udah nang ngomean pamajikan teh ageun apa? Atuh hade paringan. Pakur eta. Lain maksudna kan eta mah ibadah bet gitu. Ibadah ngan jarang anu niat ibadah. Ibadah nama ibadah kalakuan nama ngan jarang niat ibadah doang jalma salat ngan niatna senam manehna salat. Kuat gawe. Jadi disebut salat berarti disebut ibadah gitu olahraga tama.
olahraga ti penting dah kalakuan ka bandi. Juga membaca Quran ya supaya gerak sare. Bari maca Quran menggegera ngantuk tah. Orang itu ngantuk. Kemari bet. Hiji jalema anu masih kene ngabogaan sifat hukun eta nyieun hate sangheuk kana salat ti penting. Anu kadua jalema ahli bid'ah eta ngajadikeun jelema sangheuk salat ti penting. Bid'ah eta hiji perkara anu eueuh di zaman Rasul nyaruaan hukum agama eta bid'ah. Bid'ah eta. Menurut kumaha eta Kiai? Atuh semisal dia nyen salat anyar gitu. Aing mah salat maghribna dek 2 bae bid'ah eta. Nyaruaan hukum agama eueuh di zaman Rasulna gitu. Jupak eta. Kumaha cenah lamun teu nyaruaan kana hukum? Atuh endah bae. Semisal motor eta henteu nyaruaan kana hukum. Henteu motor, mobil henteu. Tupluk. Untuk kutubluk peci calana jeung sajabana ku jaket kitu mau koment. Oh. Pasang bajanya. Rangka baja atuh itu. Maka eta teu bidan teu karena eta mah lain perkara hukum gitu. Imam mentang-mentang eueuh di zaman Rasulna naon bae dibidahkeun. Atuh termasuk urang kana sempak-sempak bidah. Termasuk kana kaos urang ieu bid'ah. Karena di zaman Rasulullah mah ieu kaos polos ngan aya jerat-jerat doang eta ge ayana di Yaman. Dina hadis Rasulullah teh nya Rasulullah eta resepkeun kana warna hejo jeung warna putih, leuwih resep deui Rasulullah warna hejo jeung warna putih na eta aya jerat-jerat di doang baju kula jerat-jerat. Eta mah deung surabaya moal daek. Doang ki ya American. Jadi aya motifan gitu ya motifan. Waset eta. Ieu bogonya sama Tada dong bunglon gitu. Eta Rasul resepkeun kana baju anu bermotif gitu. Baheula mah eueuh bermotif aya murak merek jeung sajabana aya batik dan yang lainnya aya ke diaman salur gitu. Di warna jerat-jerat gitu motifna lah gitu. Baheula mangan bisana meureun sakitu doang gitu. Urang Indonesia doang di eta meunang di Jeung jalema anu mikiran leuwih bae di dunia. Leuwih tentang kamang-mangan tina dunia atawa leuwih manehna mikiran dunia daripada perkara akhirat. Jalema hatena masih aya hukun kalakuana bid'ah otakna dina otakna ieu mikiran dunia bae leuwih loba dunia daripada akhirat, maka eta disebut jalema mustagrik bid dunya, mustagrik bi humumid dunya, mustagrik fil ham. Eta jalema anu geus mebes tina perkara dunia. Jeung diyakini ku ulama bahwa jalema anu geus samodel kitu geus mebes mikiran dunia bae, beurang penting mikiran dunia bae dina otakna, maka eta la yatayassaru lahul qiyamu, maka eta sangheuk nyeun sangheuk kana hudang ti penting. Wa in qama kumaha lamun manehna mikiran dunia bae, ibadahna penting rajin. Mikiran dunia bae otakna mah. Kumaha carana aing boga duit sakieu, luhurna 2 meter, lebarna 3 hektar, 100 ribuan duitna. Mikiran eta bae tiap detikna mah. Pikiran eta bae. Eueuh teu mikiran naon deui. Kumaha eta? Fala yatafakkaru fi sholatihi illa fi muhimmatihi. Maka sanajan salat ge eta jelema, salatna ngan jeung penting doang. Terkala manehna boga masalah karang datang ka pangeran tengah penting teh Gusti ieu kula ieu jalema loba dosa dibaca ku manehna salat wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qallat hilati adrik shalawat jeung salam pikeun anjeun kekasih kula Rasulullah Muhammad khud biyadi cekel ieu lengan kula qallat hilati adrikna sanajan ieu kula saeutik ibadahna cek Rasulullah dia tengah kieu beka karakan aing keur leungit mah jojong bae jeung gitu. Jadi kitu tah. Jalema anu mayang otakna ieu mikiran dunia bae, ngalakukeun kabid'ahan bae, kasesatan bae, henteu kamaslahatan bae hirupna, hatena ieu ngunek-ngunek bae teuresep kana batur komo manehna ngucap goreng, ngucap kasar ka batur.
Eta jalma anu ngucap goreng jeung ngucap kasar ka batur hadis teh nya man naharo sing saha jalma anu tukang bebentak tukang ngomong kasar gitu kamu eta mah lisaili kana jalma anu tukang baramain maka malaikat bebentak teh ke poe kiamat lamun manggil teh mah Robert moal kitu Robert kadit malaikat cing si Robert aing salah na ngejatuna na ngadung pe malaikat guna dia dibentakan be kula cara kanan bae dia itu cara kanan beulan heula fala yatabul bisolati illa muhimmati jadi sanajan aya ke manehna salat tengah peuting maka eta jalema ngan keur boga kapentingan doa endek hayang ngalamar PNS kakarak dek ngadoa khusuk hayang boga duit kakarak ngadoa khusuk teu kabayar motor bulan 3 poe deui tek bayar motor kakarak jadi aya kepentingan we ka pangeran aya kepentingan we ka pangeran wa anta idzan staiqanta fana imun aidon jeung sakian nazil ngomongkeun lolobana eta jelema tatkala melek manehna dina sarena fana imun aidon hes deui bae moal budang-budang acan ngomongkeun lafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi urang di mana melek minimal hudang diuk ngaharep kiblat ngomongkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar disebut jalma ujung ge disebut jalma geus mentok ge disebut jalma pangmaretekna ge leus teuing bae daripada henteu ngalakonan acan asani anu kaduana khauful ghalibi yalzamul qalba ma'a qasril amli fa innahu idza tafakkara fi ahwalil akhirati wa dirkati jahannam tara naumuhu kama qala Taus tegese Ibnu Taus inna dzikra jahannama tayyara naumal abidina anu kadua jalma eta kudu sieun jalma eta sieun kalindi sieun kaheulaan sieun ka saingan sieun eleh sieun eleh yalzamul qalba ma'a qasril amri ngalanggengkeun manehna dina hate eta tina leutik pangangen-ngangen fa innahu idza tafakkara fi ahwalil akhirati wa dirkati jahannam tara naumuhu maka di mana manehna carana di mana eta jalma anu keur sare teh tafakkara inget kana neraka jahannam minimal kieu bae urang lain inget lah aing lamun teu salat mah doang nakaraka aing ieu lamun teu salat sakali teu salat eta 7.000 tahun ngebes di nerakana sakali ninggalkeun salat 7.000 tahun di penjara di jero neraka 2 kali 14.000 10 kali 70.000 dina umur 70 tahun urang katinggalin sholatna 200 kali eta ge manehna bari poho aing dihitung itu kukula ditanya Mang Eli umur sekian ieu pernah ninggalkeun sholat wajib sabaraha kali manengahan ke sabaraha poho kerasan inget pernah ninggalkeun sholat sabaraha kalina saumur urang sagede kieu teu inget nu mantap ulama-ulama guru-guru urang kolot-kolot urang sanggeus salat dohor manehna salat dohor deui sanggeus salat asar deui sanggeus salat maghrib deui bae guru-guru urang nya guru-guru urang abdi alhamdulillah manggihan guru eta sakabeh guru anu pernah dicicingan eta kitu sanggeus maghrib deui bae manehna sanggeus isya deui bae eta naha teh ieu guru aing kitu bae salah areng-areng nyumpunan kitu tah nyumpunan bisi baheula poho bisi baheula ieu can ngarti bisi baheula ieu can sampurna maka disampurnakeun mumpung dibere titipan ilmu ku pangeran jadi manehna geus salat deui bae geus isya deui bae geus subuh deui bae 7.000 tahun ulang lagi 7.000 tahun cicing di jero neraka maka lamun eta jalema inget kana perkara akhirat jeung tingkatan tina neraka jahanam eta tingkatanna aya di jero neraka jahanam teh
aya ngaranna rakanan teh. Di jero jahanam teh anu tiis teh anu tiis rakanan teh poho. Ya itu nanti ya. Si Robert Astagfirullah poho. neraka eta neraka tiis es rakanan di jero jahanam eta Allah nyeun tempat nyeun perkampungan eta perkampungan di jero seuneu eta es tiris alebetana lamun asup ka jero eta jelema eta nawar ka pangeran Gusti kula mah mending di jero neraka jahanam bae mending di luar bae dina seuneu eta ulah dina es karena siksaan dina es eta leuwih siksaana daripada siksaan seuneu siksaan mending dibeuleum Gusti kula daripada di kieu mah daripada dijeger kulkas mending dibeuleum bae mending siluru bae geus lah paingan eta paingan jalma neraka jahanam teh lamun diteundeun dina seuneu dunia eta bisa tibra es. Jadi lamun jalma inget kadinya tah eceuk Ibnu Tawus inna dzikra jahannam tayyarana wal abidin lamun inget kana siksaan neraka jahanam maka rasa ngantuk jalma anu tukang ibadah eta bisa leungit. Jadi hudang ngalilir inget gegeura kurang otakna ka neraka jahanam bahwa di neraka jahanam eta siksaana luar biasa. Eta biasana gegeura hudang salat minta hampura ka pangeran. Biasana ieu biasana naumal abidin ieu mah teuing urang teuing abidin teuing naon boa. Teuing abidin teuing kabidin biasana gitu. Jadi lamun urang teu kitu-kitu acan maka urang mah kasupkeun ka palebah mana boa. Jadi lamun keur beuteung urang nyacahkeun antara bener teh jeung kaum pertengahan ieu mah kaum mana boa. Asal isu anu katiluna ya'rifa fadlan qiyamil laili bi simaya hadhil ayati wal hadisil lati auradnaha hatta istahkama istaf'ala yastahkima asal isu ya'rifa fadlan qiyamil laili bi simaya hadhil ayati wal hadisil lati auradna hatta yastahkima bidzalika anu katilun ayarifa eta nyaho fadlan qiyamil laili kapunjulan kautamaan jalema anu ibadah tengah penting manehna ngarti kana hukumna nyaho kana pahalana nyaho kana ganjarana bisima'i hadhil ayati wal hadisi kalawan sabab ngadenge hadis ngadenge Quran anu ngomongkeun tentang ganjaran jeung pahala qiyamul lail maka eta biasana jalma anu geus ngarti mah daekan kana hudang ti peutingna lamun jalma sabab ieu apal tentang kafadilan qiyamul lail sampai kana hadis fadhailun nawafilna apal manehna kadinya teu ngalakonan acan bilih bisi eta manehna teh kaasup jalema yaquluna ma la yaf'alu. Jadi baheula Rasulullah ningali jalema keur Isra Mi'raj nempo asana eta nempo babaraha golongan anu dicampukan ku pangeran anu digantung ku pangeran anu macam-macam siksaan. Rasulullah sampai nanya nempo hiji umat nempo hiji jelema yukraduna syifahahum bimaqaridin minan nar anu keur ngaguntingan letah jeung bibirna eta ku gunting anu sugut ku gunting anu membara anu dicokot di jero neraka. Cek Rasul kana Jibril ya Jibril man haula Jibril saeta. Cek Jibril aulai ummatuka yaquluna ma la yaf'alun. Eta teh umat anjeun Muhammad anu daekan ngajina anu ngerti kana hukumna teu ngalakonan manehna maka eta jelema bakal kitu. Da si Juhedi geus nyaho kabandi geus nyaho hukumna fadilahna jeung sajaban teu ngalakonan yukraduna syifa'ahum bimaqaridi minanna
kumaha cenah anu maca kitab dalam tengah lakonan saroba ya. Gitu-gitu kan. Namun cek tuan setan untung dia menjadi jalma bodoh. Karena dia mah dihampura baik ku sabab kabodohan dia. Nah itu jalma pinter, untung dia menjadi jalma pinter. Ibadahna diterima ku pangeran kulantaran dia nyaho kana ilmuna. Jadi kurang ieu endahna salam mentah jadi jalma naon ieu kira-kira. Eta tuan Syekh bagelan teu manggihan si jalma satengah-satengah teu. Jalma bodoh untung, jalma eta untung gitu. Jalma satengah-setengah ya sukananan bohong. Arabiyo anu kaopatna anu ceuk ulama ieu jalma anu kaopat ieu jalma anu luar biasa jeung jalma pamungkas. Lamun jalma ieu bisa ngalakonan perkara anu kaopat ieu nyaeta hubbullah, cinta ka Allah. Cinta ka Allah manehna. Hatena geus saklek ka Allah, geus klik ka Allah. Geus tauhidkeun sakumaha cariosan tuan Syekh teh tadi teh. Geus teu mikiran naon. Geus teu mikiran di hewaan, geus teu mikiran di resepan, geus teu mikiran susah, geus teu mikiran boga duit, geus teu mikiran naon bae. Kudu geus saklek ka Allah taala. Geus saklek ka Allah ahabbal khalwata bi, geus saklek manehna resep, manehna mah khalwah cicing sorangan menyepi, sorangan bade jero kamar nepi. Zikir ka Allah na di mana bae tempatna ngarasakeun nikmat cacahan jeung Allah na jeung Habib jeung kakasih manehna jeung Allah fil khalwati dina khalwatna maka etal jalema lawan bis geus khalwat geus ngarasakeun nikmat berduaan jeung Allah aya dina hatena ieu Allah jeung eueuh dina hatena perkara nang bae maka eta jalema anu bakal ingat ka Allah na 24 jam lain deui penting bae tapi beranggeh manehna diingatkeun bae ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha mun jalma teu kitu anu geus kuat imana anu geus endah ibadahna ceuk Tuhan saya idza sahta ubudiyataka di mana jalma geus bener ibadahna sesuai jeung hukumna wa qawiya hubbu fi qalbika jeung hatena eta kuat rasa cinta ka Allahna wala talaba sohbata ghairihi jeung teu neangan babaturan selain di Allah nek di hewaan nek di resepan manehna mah teu pasini asal ulah di hewan ku Allah bae maka eta jelema fatakunu radiyan maradiyan fi jamil ahwali diriduan bae ku maneh diriduan bae ku Allah sanajan manehna ngalakukeun bae nek ibadah natah nek adeu maksiat natah eta mah jalma anu geus saklek ka Allah mas sanajan kurang kadeuna maksiat eta jalma horeng keur ibadah jeung Allah mata urang arahan anu eta minimal salah sahiji tina opat ieu urang kudu dilakonan hiji tadi teh kudu nyalametkeun hate anu kaduana kudu tafakur tina perkara akhirat anu katiluna kudu nyaho kana ilmu qiyamul lailna kafadilahana anu kaopat babarengan urang ningkatkeun rasa cinta urang ka Allah. Nah maka opat perkara ieu lamun dilakonan jeung dibogaan tina sifat diri urang sadaya maka yakin ceuk Haki An-Nazili sesuai jeung kada fi Ihyaul Ulum tina kitab Ihyaul Ulum. Ihyaul Ulum disarwakeun ku abdi Ihyaul Ulum ieu jeung Ihyaul Ulumuddin aya dina halaman 230 genep juz awal meureun Ihyaul Ulum eta Ihyaul Ulumuddin bener kitu. Ihyaul Ulumuddin sarua kan redaksina memang beda di dieu mah genep perkara doang di dieu mah 8. Anu 2 ieu dihijikeun ka dieu. Diringkesna iya mah. Kayak urang aji tina fadilah tentang fadhailin nawafilna. Kana fadhailin nawafil di dieu dina Khazinatul Asrar ayat salat poe Senin Salasa Rebo Kamis Jumat eta beda-beda suratna ieu di dieu anu rada lengkap. Sakitu para dulur sadaya abdi nyuhun doana serta urang pabarengan ngadoakeun ka Allah mudah-mudahan urang biasa jeung dipasieun kakiatan ku Allah ngalakonan 8 perkara secara zahir jeung secara batin opat zahir opat batin mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala urang dikiatkeun kangge ngamalkeunna. Sakitu mudah-mudahan aya manfaatna wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.